A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam balian bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu. Wa ila hadratus Syekh Salim bin Syamir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Kanaraban dan wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa ila khususan Kiai Haji Ahmad Fakih wa khususan Aisyah radhiyallahu anhum Wafarallahu dunubahum muslihim wa purihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin rabbana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun ari eta hiji kasampurnaan panungtungan. Nah, tatimah wasunanuhu jeung ari pirang-pirang pasunatanana tayamum tasmiyatu atasmiyatu eta maca bismillah awalahu dina mimitina itu tayamum maca bismillah heulanya walau junuban jeung sanajan ayana si jalma eta junub tayamumna junub wahaidon atawa nuhed pas wudu kumaha model wudu bismillah katanya mulai ngarokok ulah maca bismillah makruh komo rek maling mah ya bismillah maling jadi haram gitu. Makruh bismillah mereka rokok bismillahirrahmanirrahim kenyot sudah cenah tina jarum coklat jadi rasa jinggo gitu. Mana rek tayamum sunat maca bismillah eta tayamum nama karena hadas leutik atau hadas gede model karena junub atawa anu head awewe kama sapertikeun keterangan pil wudu'i anu aya dina keur wudu keterangan dina wudu wayati jeung yen ngadatangkeun si jalma biha kana bismillah biqasdi dzikri kalawan disejana zikir dina hate jadi ngamaksud kana zikir gitu bismillah maksud kana eling dina hate awayut liqa atawa niat naon ieu teh jalma tayamum teu niat naon maca bismillah teh kitu nya teu ngamaksud kitu kieu gorek tayamum pan bismillahirrahmanirrahim niatna dikir we urang ieu lamun dikir mah lamun maca bismillah di dia ngamaksudna kana zikir berarti hate jeung pikiran orang bener berarti da sakadar bibir hungkul ngucapkeun bismillah gitu. Mun maksud kana zikir mah. Sabab zikir itu eling, ingat.
Ingat ka Gusti. Ingat ka Gusti orang rek migawe tayamum gitu. Wa nafsu jeung ngirabkeun sunat jeung sunat jeung kadua sunat ngirabkeun aliyadu dua leungeun aliyadaini dua leungeun onap huma atawa niup itu leungeun ba'da dorbi dina sabada mindah keunana taneuh wa qoblal mashi jeung dina samemeh ngusap minal gubari tina kakebul. Kadua sunat dikirabkeun atau ditiup wah katanya tak wah dia keun lamun loba gitu kebulna in kasuro lamun loba itu ke kebul gitu. Sunat ditiup memeh ditapalkeun kana beungeut atau kana leungeun. Tapi lamun loba mau katempo gitu nya. Wah, dekeun. Atau anu kana leungeun kamar nih cara-cara ieu tayamum ka dieu terus ka dieu. Eta. Ieu memeh ditapalkeun gitu qoblal masih gitu minal gubar. Tina memeh diusapkeun kana anggota tayamum tiup heula. Lamun qoba itu lamun apal nasi tak taneuh teh. Aman abduhuma anapun ari ngirabkeun nana leungeun ba'da tayamumi dina saantos tayamum makruhun maka eta dimakruhkeun geus beres ka dieu diusap eta katanya dipiceunan model wudu ge cai anu dina ya tong dielap eta antep asa ngucur-ngucur eta makruh eta tayamumnya eta taneuhna di ieu dikirabkeun diusapkeun ida yusanu balik disunatkeun ibqa'uhu naon netepkeun nana kakebul hatta yahruja sehingga keluar ya si jalma mina sholati tina sholatna si jalma antep we aya kakebul dina anggota tayamum gitu nya nepi ka beres sholat antep we tong diusap tong dipiceun aya tisu ieu tos tayamum diusapan rek sholat ulah antep we mana orang naik wudu, atas wudu pinuh ku cai tong dilap keun salat teh kan beng ngucur oge. Ada kita antep kan. Li'annahu karena sanyanyana eta kakabul asaru ibadati eta netepkeunana ibadah. Jadi kakabul eta kakabul ibadah. Beda jeung kakabul orang cicing. Jadi dina non di jalan kayak kebul gitu beda da lain ke kebul ibadah eta mah lain ke kebul urut tayamum mah eta ke kebul ibadah makana tong dielap tong dipiceun kan kadua hiji tadi sunat tayamum teh kadi sunat maca bismillah mimiti tayamum jeung kadua sunat niup heula ka kebul lamun loba ka kebulna samemeh nibakeunana anu wajib diusap gitu. Watayamunu jeung sunat ngaheulakeun anu katuhu bi ayam saha kalawan ngusap sejalma yadahu kana leungeun eta sejalma al yumna anu katuhu yumna teh katuhu tah man yumna yumna teh katuhu jadi pang beberat amal hade engana teh
qoblal yusra dina memeh anu kenca katuheula ngabiasakeun rek migawe hiji perkara teh kudu katuheula rek dicukur aya teh tukang cukur rek migawe nu kenca lah protes urang ka tukang cukur mang gitu supaya menang ganjaran sunatnya nu katuheula gitu rek naon-naon katuheula karena kahadean mah ngabiasakeun karena budak oge dibiasakeun leungeun katu supaya ngabiasakeun ngadidik dina harti ngautamakeun katu diheulakeun katu dina harti makna teh makna luas tak kenca jeung katu itu tuduh kan dina harti ngautamakeun kahadean makna hakikina itu makna luas nanti nggak utamakan katu teh kudu nggak utamakan karena keadaan di gambaran katu itu gambaran keadaan gitu pang boborat amal cenah jadi kudu nggak utamakan karena keadaan qoblal yusra maneurikeun anu kenca katilu artinya katilu tah sunatna tayamum katilu teh naon nyata ngaheulakeun nu belah katuhu dina leungeunna nya wa tawajjuhu jeung sunat yang ngarep lil kiblati ka kiblat arah kiblat lain kulon kiblat Ka'bah pusat yang ngarep salat yang ngarep mana ngarep ai masjid yang ngarep mana hah masjid yang ngarep ngetan salat yang ngarep ngiblat gitu wabtida'u masih wajib dina ngamimitianana ngusap banget itu jadi tayamum erek ngusap banget erek ngamimitian tayamum sok nepola arah kiblat bisa salah ngali itu utama sudah bahkan cenah ya mahnya duka tah keterangan asli nama ya mah aya hiji guru almarhum lamun urang nyemah mun posisi aya posisi yang hareup kiblat urang alus kene tamu teh yang hareup kiblat urang maka lamun urang yang hareup kiblat cenah di sisi lain boga pasuran di sisi lain pengaruh urang luar biasa kan boga semah kan boga imah teh gitu jadi aya aura nu muncul ngarep kiblat gitu juga nantinya ngarep kiblat sunat dina memeh ngusap banget dina ieu nya tayamum merhatikeun heula arah kiblat terus nibakeun urang dina waktu tayamum na eta nya ngarep ka kiblat min a'lahu tina lurna itu banget wal yadaini jeung sunat ngusap dua leungeun minal asabi nepi ka pirang-pirang ramo leungeun ramo na kausap ya sunat nomor kasabaraha hiji teh kadua katilu kaopat kalima sunat ramo-ramo leungeun lakin ngan tetapina idza yamamahu di mana-mana tayamum itu si jalma goiruhu saliyana itu jalma payabda'u bil mirfaqi maka ngamimitian ieu jalma goiru eta bil marbaiko kalawan sikuna maksudna kieu nomor kasabaraha ya teh ya nomor kahiji kadua katilu kaopat kalima nomor kalima sunat ngamimitian tayamum itu tina ramo set tek ka dieu eta lep bentan kitu nya tek kitu tina to kamari entas ningan naon heula tongongna heula cenah kitu ka dieu terus ka dieu tek jempol lamun urang nu tayamumna lamun urang rek nayamuman batur cek tadi kan
Itunya lakina idza yamamuhu ghairuhu payabda'u bil mirfaqi. Lamun urang rek nayamuman batur maka tina siku ngamimitianana. Gitu. Lamun urang tayamum sorangan mah tina ramo itu sunat gitu. Mana? Sunat. Sugan teh arayaan rokok teh numpuk teh. Tangang nahu. Jadi sunat ngamimitian dina ngusap leungeunna tina ramo ngan lamun urang rek nayamuman batur atau urang ditayamuman ku batur maka tina sikuna heula sunat. Itu ngusapna tina siku heula dipaut gitu teh. Itu. Udah apal ya. Si boga mitoha cek dokter teh ulah kacayan. Bingung cenah kumaha ya wudu cenah tayamum bah teu bisa kan orang tayamuman gitu saya. Badoa tarik ting modal dicoplok. Itu nasiku. Lamun orang sorangan mana tayamum orang sorangan tina ramo mimitina kitu. Lamun orang nayamuman mah tina siku ataku urang ditayamuman ku batur. Tina siku. Wal khuratu jeung sunat manjangkeun ngusap beungeut wa tahjilu jeung manjangkeun ngusap leungeun wa tafriqu jeung sunat ngarenggangkeun asabihi pirang-pirang ramona jalma nu tayammum fi kulli dorobatin dina saban-saban nyokotan. Pas nibakeun ramo urang tanpa leungeun kana taneuh teh direnggangkeun tong dikitukeun gitu kan meber plak taneuh nawadah plak wah gitu ya kitukeun gitu. Jadi itu dibeberkeun sunat itu manjangkeun di leuwihan batas semat siku leuwihan sunat jadi nembakeunnya dimeberkeun nibakeun anak dampaleungeun kana tanah kana kebul kubar teh. Kulidor batin dina saban-saban nyokot tanah. Wa nazul khatimi jeung sunat ngalaan ali. Dina ramonya aya alian, wah ieu na batu alina gena besa gede. Mata sapi ibarat haget ali. Nah, sunat dilaan. Beda jeung wudu-wudu keur wudu diputar-putar mun make ali. Eta biasa sama make ali euy teh nama. Oh, biar rada ngesang memeh ngawas teh sebabna aku nah tinggal mana sep di akalannya bete ya instruksi di host di akalan tapi kan benang deh ada baru rada ngahulang heula bete biji kesang ke taman kadua ali rek tayamum mah dilaan sunat eta pesakan mah dilaan teh tong disimpan bisa tinggalin ya batu ali ya bacaan doko nawar 600 itu batu ali hanya lama ali wah dijual aja ini duit masa poe beak 600.000 teh kayak gitu mah alimat kenang-kenangan kana merena. Wa nazu jeung sunat ngalaan al-hitimi ali dina ramo bidorbatin dina waktu nyokotana ula anu kahiji
Wa tahlilu jeung sunat nyela asabiu pirang asabi'i pirang-pirang ramo in paroko lamun ngarenggangkeun si jalma Dinara kana ramo lamun ngarengan si jalma kana ramo pidorbateni dina 2 kali nyokotanana opisaniati atawa dina anu kadua pakot tungkul direnggangkeun setiap selesai jadi waila jeung lamun teu direnggangkeun jeung lamun teu direnggangkeun abian lam yaprik tegasna kalawan teu ngarenggangkeun itu si jalma aslan sama sakali aw paroko atawa ngarenggangkeun si jalma fil aula dina balikan mimiti alati liwaji anu tetep dina beungeutna wajaba mangka wajib atalilun nawan nyuar asobi pisaniate nu kadua balikanana. Jadi gitu. Renggangkeun. Liana karena sanyanyana itu nu kadual maksudatu eta anu dimaksud lil jadaini pikeun dua leungeun. Bihilapin perbedaan cokotan ulah anu kana mimiti paina halna sanyanyana anu mimiti maksudatun eta anu dimaksud lil wajib pikeun beungeut. Pama mangka ari taneuh wasola anu nepi ieu taneuh lil yadaini kana leungeun duana jalma minha tinu nu pertama layu tada eta henteu dihitung bihi naon itu taneuh pahtija maka naon teh maka di pika butuh ila talili maka dipotil non nyuar nyela liasula supaya hasil atartibu naon supaya hasil tartibu naon tartib almas hataini dina 2 kali usapan direnggangkeun ini matak teh aya ayat aya alasan eueuh cai aya taneuh karena kudu suci pan gambarnya dina syaratna teh kudu puguh sucina aya dina kaca ting saketing najisan teh henteu wah na kaca we da ke kebulat gagabah eta wal mualatu jeung sunat nuluy bainal mashil wajhi di antara ngusap beungeut tayamum wadani jeung ngusap 2 leungeun tayamum sunat nuluy ulah nepi ka kaselang heula gitu mun wudu keur tengah-tengah ngumah beungeut can ngumah leungeun ya ngumah beungeut terus cai teh beak eueuh saat kamana eta nahan cai ka mana ya keran keur sanyo teh angah teu naon kayak masih tuluykeun deui teh naon saeulah kaburu garing we lamun nu dina caina nu dina beungeut agak kaburu garing jadi andai ya eta karek kumaha beungeut teh ayeuna teh berarti leungeuneun gitu terus kukurlingan heula neangan ieu neangan saklar keur ieu ngurungkeun sanyo lamun garing wah berarti ngamitian deui sunatah nuluy tina ngomah beungeut kana ngomah leungeun kade ulah ka kemu ku taneuh rameping watajilun watajilunnya tajilun
Arya eta hiji bubutuh hiji pangabutuh makruhun makruhuhu jeung ari pamakruhana tayamum tukriru tarti tukriru turobi tukriru eta ngabulak balik tanah watakrilul masih jeung ngabulak balik na usapan liaqoli udwin nggak setiap anggota makruh tak ai abdas apa dikosok-kosok halusnya ayeuna tayamum masa kali we ulah dikitu-kitu tanu dikitu-kitu bolak balik set ya kan bae geus we kitu tayamum lah gitu. Namun dina ya malah mun dina wudu mah pan dikosok-kosok wuduna gitu. Mata kalimat goslu yadaini katanya goslu itu ngumbah kudu make tanaga berarti beda jeung masuk ngusap nasirah ngusap namun abdas itu teh kutong tarik teuing ngaranna ge ngusap lamun ngumbah mah kudu rada tarik pakai tanaga ngumbah leungeun ngumbah beungeut ngumbah suku kudu make tanaga kalimat lagi ngumbah goslu gitu. Agsilu wujuhakum maka kumbah beungeut anjeun ngumbah berarti aya tanagaan kalimat ngumbah mah lamun dina ya dina non lamun dina sirah ngusap berarti lalaunan gitu. Paslun ari hiji pasal bibayani halna tetep dina martelakeun ma perkara yubtilu anu ngabatalkeun ieu ma atayamuma kana tayamum. Nah, euna pasal anu matak ngabatalkeun kana tayamum. Mubtilatut tayamumi ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana tayamum ba'da sihatihi dina sanggeusahna tayamum salah satun eta aya 3 matak ngabatalkeun matak ngaruksak batal wudu seberiji oh 4 kadang batal wudu 7 4 cenah cekna sapina ya batal tayamum masa salah satu eta aya 3 aduh hari kahijina dina 3 ma eta perkara abtola anu matak ngabatalkeun eta ma al wudu'a kana wudu perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu kana tayamum ge batal payun atos dengan masalah batal wudu teh aya 4 itu hiji kaluarna perkara tina palawangan anu 2 rek biasa rek teu biasa itu nu teu biasa naon bisa keluar cacing ya keluar emas na palawangan tukang batal kadua naon hilang akal teu sabab sare atawa sare bade diuk menteu katilu naon pantal kulit awewe jeung lalaki pada gededeuna kaopat nyabak kubul atau dubur bangsa Adam itu satu mah henteu dedenya ge bangsa Adam isuk kasep pesan ieu teh hayam teh ngenom teu colok bujurna teh gitu ngenom jeung geuning ayaan
batal sedalin paksa Adam cenah eta mah satu. Tah perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu maka kana tayamum nage jadi batal hiji tah lamun dirinci mah seueur berarti leuwih ti 3 nomor kahiji genep tah opat sabab batal wudu teh opat batal tayamum bisa jadi genep. Nah cenah bisa jadi genep sabab nomor kahiji tadi perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu kana tayamum batal nu matak ngabatalkeun kana wudu sabaraha opat. Nah itu nomor hiji unggul opat itu matak ngabatalkeun kana wudu. Pama makari itu lapad ma ismun eta isim mausulin isim mausul awan nakiratun atawa itu ma isim nakirah mausufatun anu disipatan iyalah alladzi tegasna perkara alladzi abdala anu ngabatalkeun iyalah di alwudu kana wudu aw syai'un atawa hiji perkara abdala wudu'i anu ngabatalkeun ya syai' alwudu kana wudu ya kana wudu. Jadi perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu kana tayamum oge batal. Kudu apal, batal wudu apal, batal tayamum apal, batal salat kudu apal. Ngaruksak Islam kudu apal, ngaruksak iman kudu apal, ngaruksak kana syahadat kudu apal gitu, kudu apal hiji-hijina. Wasaniha jeung ari kaduana tinu tilu aridatu eta murtad. Ya dina sulam dan yang eta kamarikan murtad. Seueur murtad ini. Dina sulam mah murtad aya 3 nya. Murtad patekadan, murtad pagawean, murtad ucapan. Nu paling loba dipigawe ku jalma-jalma murtad ucapan. Itu cek ulama dina kitab sulam zaman anjeuna jalma geus ngaruksak geus ruksak caritanana jalma itu zaman ulama eta zaman ulama ngarang sulam eta 100 tahun kurang lebih lah ka tukang geus ruksak cenah caritaan jelema teh kitu nya ngaruksakna naon sok loba ucapan jelema anu matak murtad tah apaleun dirina teh boga ilmu teh ya kan boga rasa teh murtad kumaha ayeuna meureunna tuh hari target 100 tahun nu ka tukang geus ruksak caritaan jelema teh. Loba caritaan jalma mah tak murid kumaha ayeuna meureunna. Dina waktu keur kahirupanana jumenangna eta ulama ya. Dan lebih 100 tahun nu ka tukang ruksak cenah jalma tuh ucapan teh. Kudu hati-hati. Kan aya kalimat man amana billahi wal yaumil akhir gitu. Wal yakul khairan aw liyasmut. Sajal manu iman ka Allah jeung iman kana poe akhir pek nyarita wal yakul pek nyarita tapi nu bener lamun teu bisa nyarita nu bener adanya khairan auliyasmut ada repeh. Dia mau bisa nyarita nu bener mah cacing. Itu matak murtad ya. Caritaan. Orang kudu hati-hati ya. Nomor kedua batal tayamum teh nyaeta nah aridatu eta murtad. Walau hukman jeung sanajan ayana murtad eta hukumna. Kamalaukia secara lamun nyaritakeun
Kemala karsa dalam menyaritakeun sa sobiun hiji budak al kupro kana kupur payab tulu mangka batal naon atayamumu tayamum itu si jalma. Terus beres tayamum ya pakai bang obrolan dan matak murtad deh obrolan teh ya batal tayamum. Lianau karena sanyana itu tayamum toharatun eta suci doai patun anu lemah no doib. Jadi tayamum teh poinnya kan terus carioskeunnya yang tayamum teh suci nu lemah suci nah suci nu doib. Lianau karena sanyana itu tayamum li istibahati sholati eta karena ngamenangkeun kana sholat. Wah iya jeung ari istibahati jeung ari yang mana kana salat mun tapiyatun eta nganepikeun maha sarta murtad bihilapin perbedaan al wudu jeung wudu wal gusli jeung adus binisbatin kalawan dinisbatkeun li salimi ka jalma salamat fala yabtulu maka teu batal jalma ku murtad. Jadi ari tayamum teh nyaeta naon susuci untuk susuci karena darurat cenah gitu. Pikeun ngamenangkeun kana salat tah. Maka ku ayana murtad bisa jadi batal tayamumna gitu. Beda cenah ku ayana wudu jeung adus. Teu naon tengah jadikeun ngabatalkeun kana wudu. Yang adus suka jadi kudu adus deh gitu. Ini terbatal kan terbatal wudu walau piasnaihi mah jeung sanajan ayana murtad di tengah-tengah wudu jeung adus gitu. Keur wudu ngobrol temenang tah. Ngobrol matak murtad, ucapan anak tak ketayamum henteu. Teu matak kabatalkeun. Keur adus henteu deh. Tapi lamun tayamum, beres tayamum aya ucapan-ucapan matak murtad, maka batal tayamumna. Walau tawaddoa jeung lamun wudu si jalma awik tasala atawa adus ya si jalma sumartada tuluy murtad ya si jalma tapi asnahi di tengah-tengah megawe wudu sumada tuluy balik dia jalma al Islam kana Islam kamalahu maka nyampurnakeun si jalma kana wudu peresan wuduna nyampurnakeun teu naon lah teu ngabatalkeun kana wudu lakina ngan tetapina yujadidu tetapina nganyar-nganyar deui si jalma niata kana niat lima bakia karena lima kana perkara bakia anu nyesa ieu mah amal wudu anapun ari wudu na ye si jalma sahibi anu ngabogaan sahibil darurati jalma nu ngabogaan darurat wa ghuslu jeung adus ngabogaan darurat pakat tayamum maka cara tayamum payam tulu biridati mangga batal tayamumna batal biridati ku ayana murtad batal wuduna ku ayana murtad alal mu'tamadi netepan ngan kaul mu'tamad wallahu a'lam bishawab.